Aya nu naroskeun ka simkuring naon bedana dukun sinareng hikmah. Jelas beda. Ari dukun mah anu pagaweanana teh sok tetebakan, tukang tetebakan teh eta dukun ngaranna. Jadi naon teh ditebak. Oh pantes we aya jinan, oh pantes we kieu. Matak maneh gering oge. Contohna seperti apal diteluh tapi teu apal sanu neluhna. Tah eta teh dukun kitu teh. Hikmah, ari hikmah mah artina ilmu nu kumaha? Ilmu anu manfaat atanapi dimanfaatkeun ka saha? Ka jalma anu butuh. Contoh dina waktu harita sahabat Nabi macakeun Fatihah sinareng doa-doa nya saparentosna kitu teu tetebakan henteu nepi ka ditebak-tebak. Oh pantes we aya jinan aya anu henteu. Tah nu kitu disebatkeun ruqyah syar'iyah. Hartina ruqyah syar'iyah teh ruqyah anu sesuai sinareng syara nyaeta Al-Qur'an.